Siang siapa biasa paratos dugi ke meja redaksi Sastri Studio TV. Sejak kasanggakeun dina hidangan warta ku basa Sunda. Tamura Bogor Kaping 14 November 2009. Cek goreng pun Luis Ricardo. Sareng sapadarhaja. Nu balik ngadulikeun suarta sangkep. Pamiarsa, warta utama dinten ieu nyaeta wisata kuliner di Wewengkon Bogor. Tepatna di Warung Sunda Sambal Doer. Dengan menyajikan kadaharan di negara. Informasi lengkapnya dari Saatos Pariwaran. Kuring indung, Kuring bapak, kuring ngimpi, kuring panaratas, kuring panyayun, kuring tiasa nyandak lalu lintas, kuring pamimpin, kuring hantu muhi, kuring hejo, kuring tenang, Hatur nuhun Safa jeung Luis, sim kuring Ayu jeung Hawa. Ayeuna tos aya di Warung Sunda Sambal Doer. Hayu urang kalebet. Mas, Urang di dieu tos sareng Kak Asep. Urang bade nyarios ke Kang Asep. Kiraha usaha ieu di Media. Aya sabaraha jenis kadaharan atau minuman anu dicari di jalan ieu. Beberapa sih nyari makanan lebih 13 minuman lebih minum. Kumaha anjeun unggulan pangarusan di daerah ieu? Kumaha anjeun unggulan pasaing di daerah ieu? Pesaing sih banyak. Pesaing sih banyak. Sih banyak sih. Naon kaunggulan restoran anjeun dibandingkan restoran sanes? Restoran media sih bebas gitu ya. Kalau kita sih gimana di macam-macam banyak dari jam makanan murah banget. Kalau mahal sih ini favorit sih sambal doer. Sambal doer, bebek sambal doer. Paling favorit sih es goyobot, es jeruk kacang. Paling favorit. Macam-macam buah-buahan ya, kayak jelinya, ada ini ya sama roti kayak campur gitu, namanya es goyobot gitu kan.
Sakit tuh, wawancara. Oke pemirsa, kurang di dia sareng keluarga Bapak Arif, kurang bade nyarios wawancara. Naon aja jelaskan menahan suapkeun sareng anu aya di dieu. Pada dasarnya makanan dan minuman ini bervariatif ya, cuman untuk yang spesial banget itu yang paling enak itu biasanya makan lele bakar sama udang sama soto betawinya. Kalau untuk minumannya itu yang enak itu jus ya, jus alpukat itu paling enak sama air campur. Sebetulnya nggak terlalu sering banget ya, paling seminggu bisa 3 kali kalau misalkan lagi lapar banget, soalnya tidak rekomend makannya enak kemudian tempatnya juga enak, jadi bisalah seminggu 3 kali. Kalau misalkan hari libur begini sehari bisa 3 kali, siang, sore, sama malam. Naon anu dipikeun di dieu. Pelayanannya bagus ya, apartemennya ramah, ramah, kemudian orangnya juga baik-baik. Ketika kita datang disambut, Pak, silakan mangga. Kalau untuk mahal atau murah, saya rasa murah ya, karena apa sih dari lauknya sendiri beda dengan tempat lain. Di sini tuh murah banget. Kalau bagi saya, bagi kantong saya murah. Nah anjeun rasa atau Puas banget. Puas banget. Ya, hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Ibunya juga, ibu. di hadapan urang ieu teh aya Iya teh ayam goreng kampung. Di dieu tos aya ikan goreng jeung udang goreng. Dia es goyobot jeung es jeruk. Nah, iya khas dari khas warung Sunda nyaeta sambal bebek doet. Nah, ayo orang cobian. Ayo orang cobian ikan harana. mantap ini mah sambalnya teh ngomong iya mantap Top ini mah tuh juara. hayu urang ka dieu Pakan ini makanan mah paten pisan wajib kudu atuh mah sakieu anu laporan hayu jeung Aula. Pamirsa, Tamura Bogor dinten ieu kurang cekapkeun dugi ka dieu. Ngawakilkan mengumpulakan Tanggara Bogor, Simkuring pun Musik Kado, Sareng saben haliza Seja Amin Mundur Amit Mundur,